Sampurasun baraya Sunda. Cik saha nu tacan gaduh buku ieu. Judul bukuna Maher Basa Sunda. Nyaeta hiji pangdedel pangajaran basa Sunda. Buku ieu disusun ku Dr. Anes Tatang Sumarsono anu diterbitkeun ku Geger Sunten Bandung. Pedalan munggaran buku ieu nyaeta tahun 85. Anu kandalna aya 1036 halaman. Dina eusi buku ieu aya daftar kecap sapertos kamus, hiji kecap seueur hartos sareng benten hartos. Teras aya probihan hartos sareng aya contoh-contoh kalimahna. Buku ieu sae pisan kanggo murangkali sakola, mahasiswa, sareng saha wae anu hoyong diajar sareng nambih pembedaharaan basa Sunda.